jeung anu nomor kalimana nyaeta ku sabab haid. Lamun awewe umur 8 tahun eta geus meunang haid, mangka di mana-mana keur puasa haid teh batal. Lajeng ulah puasa lamun keur haid mah. Sami keur nipas oge di mana ngajuru ngaluarkeun orok. Sok nuturkeun ta getih. Getih nipas eta ngaranna 40 poe lilana nya. Galibna lamun haid mah galibna 6 poe 6 peuting atau 7 poe 7 peuting. Ta eta ulah puasa Ramadan. Di mana puasa Ramadan mangka teu sah puasana da teu tinemu syarat. Margi syarat sah puasa teh ulah aya perkara anu mentak ngabatalkeun puasa, nyata seperti haid jeung nipas. Urang mah lalaki, pan ke urang boga pamajikan, kan ke urang boga anak awewe, tetep wajib nyaho urang ge lalaki ge. Acina imah haid nipas mah bab awewe tetep urang kudu nyaho, pan ke urang ngabejaan pamajikan, pan ke urang ngabejaan anak awewe urang. Tuh nya. Tah kalimana batal puasa di mana eta awewe teh haid jeung nipas. Katujuh sabab edan. Edan di dieu teh leungit akalna. Teu hidang lain aljunun punun edan eta rupa-rupa. Nya pan aya edan ku sabab zikir ka Allah. Edan ku sabab cinta ka Nabi. Edan ku sabab katengteleman ku awewe nya. Nya maksud edan di dieu teh edanna leungit akal. Nya orang gila disebutna nya. Jelema gelo ta eta teu wajib puasa Ramadan. Jadi lamun urang embung puasa syaratna eta we gelo najubirahnya. Urang mah cager mending kene puasa. Coba puasa mah sehat awak saos dawuhan Kangjeng Rasul sumu tashihu. Puasa maneh mangka bakal sehat. Puasa teh sehat. Rezeki babari bulan puasa sok. Naon nu eueuh? Minuman naon nu eueuh? Warna beureum, warna hejo, anu kiruh, warna coklat nya. Geus herang teh mah geus puguh. Cai herang, cai enten, warna hidung, cai kopi, nu kiruh, rujak meureun nya. Kolak, wah segala enda aya barokahna Ramadan. Tuh mentak sehat awak, rezeki loba bari babari. Amin ya rabbal alamin. Lamun urang nyaho kana khususiat kahebatana bulan Ramadan, mun urang nyaho ieu mangka tangtu sakabeh bulan hayang dijadikeun Ramadan. Atuh Ramadan mah naon sih nu eueuh bulan Ramadan? Naon sih anu teu kabeuli? Ya Allah Gusti nu Agung. Alhamdulillah barokah na bulan Ramadan. Komo di Arab mah nya daharun. Di negara-negara makmur mah urang di Indonesia ge alhamdulillah nya daharun dinu mah teu kakurangan alhamdulillah. Subur makmur Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Tah lamun jalma edan. Nah, guys. Teu kudu puasa. Kunaon sia teu puasa? Keur edan. Edan kunaon? Kaedanan awewe. Ai, eta mah tuh wajib puasa. Allah. Kunaon sia teu puasa? Keur edan. Edan naon? Edan kana motor.
waktu eta malen edan eta mah edun eta mah kan cuma tan ku edanan motor aya kan ya ku edanan ngamodif motor ayo kaedanan motor anu kaedanan mobil aya anu kaedanan nguseup ge aya mangkat isuk mangkat poek balik poek eta mah wajib puasa nya wajib puas maksud edan teh edan leungit akalna kadalapan mang niat ieu teh tadi teh aing teh geus niat can teh sahur teh asana teh teu niat asana pan teu ilu taraweh namun ilu taraweh mah beres taraweh kan jeung imam sok niat berjamaahnya beres taraweh witir teh niat bareng ngarang ke di mana jan hari sahur teh urang mun teu niat teh pan geus keur penting bada taraweh niat bareng-bareng yeuh entakan taraweh teh sok pigawe atuh lamun urang puasa teu taraweh kos nyayur teu diuyahan cenah cek ulama kurang pelem kurang pedo nya sok taraweh eta tah sehat kene olahraga nya atuh bara rakaat 20 rakaat tambah witir 3 malah anu witirna 11 pan nya sehat deui eta deui kana anggota organ tubuh urang kagerak-gerakeun taraweh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Stangtung deui. Pigawe tarawehna, pigawe puasana, sok jadi kemal poho niat. Eta mah anu sok para roho niat mah meureun taraweh na tarasa wareh nya kan awal Ramadan urang sok niat sabulan disakalikeun nya yes kadalapan mang niat kasalapan ayan sapoe sakalor sapopoe tisuk teu ka sore eta batal puasana kitu mah sakalorna sajam bari teu dibere minum tanajan sakalorna sajam setengah jam oge dibere minum mah batal atuh batalna kusabab minum yang ka 10 ngaja utah dicolokan supaya utah nya eta batal puasana ngaja utah atawa bulan puasa teh pas bulan 8 bulan teh ngalahirkeun pas 8 bulanna eta batal ngalahirkeun oro dina bulan Ramadan eta oge batal puasana nya lahir di bulan suci Ramadan dingaranan anakna ge Syahri Ramadhani aisik bulan Ramadan ngaranna alusnya lahir dina bulan Ramadan ngajuru dina bulan Ramadan mangka batal puasana ngajuru atau olap urang bulan Ramadan saurna teu kira-kira tuh daang sapiring timpah deui ku kolak kan timpah deui kan ku kopi timpah deui ku mie baso aduh eta cai can 3 gelas atuh keur sakieu we barang teh salat subuh teh borolo teh utah olab loba teuing saurna nya sampai ka olab mah haram nya atuh jadi batal we puasana nya perkara halal oge ai sampaikeun leuleuwih teuing mah jadi haram lamun keur puasa sampaikeun ka olab bas durus subuh salat subuh ruku teh nonggeng sujud teh nya kunaon olab eta puasana
batal make perkiraan atuh nya, make perkiraan urang dahar tuh jeung di eta mah saur mah sunah saur mah teu saur oge teu nanaon jeung sunah saur mah jam 4 setengah 4 ya di payun babna ieu mah saur tuh jam 12 ke saur sunah nama nyata akhir waktu akhir setengah 4 sedang tanya tena naon kan saurna ulah leuwih ulah oper sehingga kun olam tak jadi puasana batal tak jadi jumlah pembatalan puasa sakumaha dina kitab jumlahna aya 10 wallahu alam bisawab.